maca syahadat. Ari pokna maca syahadat nyaeta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hartosna nganyahokeun abdi sareng nekadkeun abdi ku hate abdi yen saenya-enyana kalakuan eta henteu aya deui pangeran anu wajib disembah, tegesna Allah anu wajib disembah. Sareng nganyahokeun abdi sareng nekadkeun abdi ku hate abdi yen saenya-enyana Kanjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah kasadaya makhluk. Kadua ngadegen salat dina sapoe sapeting 5 waktu. Katilu ngaluarkeun zakat lamun tos nisab. Kaopat puasa di bulan Ramadan. Kalima munggah haji ka Baitullah lamun kawasa di jalan.